Teu mah. Kemana aja mah tanya euy. Cenah mah geuring cenah. Gering. Nya. Kagak aing euy Mange naon gitu? Aya perlu biasa lah CS sama hiji teman. Teu nyalir sapoe gering. Geuring. Gering saudara aing. Ampun ya. Sia. Adek. Terus sama aing Gawean we tiap ieu teh. Pada aing nya masuk hayang beunghar. hampura tuh dah. Mah Lah ayeuna eta kieu kan bae aya nama ku aing di Ampura nya ieu. Tapi na mane kudu jadi pengganti si Sapu. Oh siap kan CS kita mau ini mah. Benar. Tenang. Si Sapu ya ayeuna posisina gering. Gering ya? Gara-gara nyoba paduk kan. Gawean wae goblok. Hampura tuh dah. Masih lias. Teu kumaha carana aing yang loba duit. Gawe atau usaha. Atuh gawe mah geus we aing init gawe panyawa sorangan aing tematan SMP meureunana. Ieu mang zaman enak mah gawe kudu D3. Ai carana kitu mah aing meureun kudu kuliah heula sateteng bodo kuliah aing mah SMP ge teu tamat aing maneh. Lain kuliah. D3 teh duit, dulur, dukun. Tah. Aing mah duit teu boga. Duit mah kurang ya. Dulur da kabeh oge geuning ieu Anu capek dukun. dukun. Dukun di mana Jek mah Jek juga kenalan dukun henteu. Orang ge. Sarua urang ge. Hah? Dukun itu? Heeh. Orang aya kenalan dukun di situ. Balik. Bener balik pisan mah. Masa kan orang ngobrol di dia sih. di dia tuh. Dia setaya di mana teh dukun teh? Tadi lagu kanser. Belah mana? Tadi deket mah teh nyaho ih. Aing mah. Belah mana itu? Tah, teh Kampung Rawa. Oh. Ini nyalinung. Kok kanser mah? Di tengah. Bener mah. Tuh mangi masih dia yakin serius-serius. Sok ceritain lah. Antara tuh, yuk. Wah, mana teh bisa mang? Ay, kumaha tuh alamatnya? Cara HP. Orang aya alamatna tapi di HP. Sherlock. Sherlock. Daerah dia masa uduk, bener Dukun. ngomong mana nya? Ih, buku aya di dinya. Saha ngaranna sok? Sana. Mbah Tablok. Halus tapi euy. Dina ngaran ge serem ya. Sakti juga eta. Sakti asli. Pasti sakti ya. Geus aya contoh acan eta di dinya. Contoh nangis aya di dieu. Saha? Aya di dieu, di dieu. Mang Wahyu. Oh, yuk. Heeh, Mang Wahyu. Mang Wahyu tukang beca lain. Heeh, tukang beca sok tingali. Beunghar teh na. Encan. Cek naon tadi. Mau mah mah. Ih, tapi lancar eta usahana. Kalem, Dek arek. percaya. Orang we ragu euy. Atuh kudu usaha heula yang beunghar mah sayang beunghar mung. Contoh heula. Oh, kudu usaha Supaya heula. Asli ya, sakti eta dukun. Mane mun teu bener mokeun. Sok atuh tuturkeun kata hati kalian. Siap. Jek. Kudu usaha Ya, Jek. semangat sing hasil. Jek. Sing hasil. Ayeuna itu langsung. Oh, iya. Yuk. Bismillah nya. Rokrai. Mana apa teh koin? Orang telepon si Tablo ah. Sudah. Ih, itu diangkat-angkat gila yang pi duit teh. Sekali di. Halo bro. Halo, aya naon pi? Iya biasa ya pasien. Oh, aya pasien arek minta naon cenah? Cenah mah hayang beunghar. Oh, orang mana gitu? Jadi orang Kampung Rawa keneh. Aya sabaraha orang, saha wae ngaranna? Aya 2 orang. Tah, nu hiji mah nu make topi ngaranna teh Mang BE. Tah, nu hiji dina rada gede, agak galing-galing gitu. Agali Kojek biasanya sebutan teh. Biasanya mana 70%, orang 70%. Banget teman, yang penting kan orang hayang cair. Oh, siap. Oke, yuk. Tapi diten Langsung biasa. Kemudian pentingan ayo ini pentingan
ya non bang. Royas, mana di mana? Di ke nongkrong nomor berapa? Oh, di Rawapan. Oh, Biasa ya proyek. oh, siap. Kabagian tenang mana? Hmm. Mana bau tuh jeung Mang BS Oh, jeung si Gojek. Bau. kamu. Tah, jelema eta rek ka imah urang duaan. Mana siap-siap we seperti biasa nih. Oke. Ayo. Mantap loh. Gitu mah. Ya gitu dalam hari. Sangat. Ayo, Bro. Ngertinya? Ngerti ya. Ayo. Kita dia udah. Mas pasti lewat dia. Nah, nanti dia terus. Jadi bisa ran, lu tadi dah. Cinggal baula. Lurus ke depan lalu belok kanan. Oh, belok kanan ah. Belok kanan. Lurus ke depan, belok Oke, kanan. coy. Eta mah ke kiri. Salah. Sia mah tolong. Oh, tolol aing. Kemarin beting bung harga kanan mah ini baru duit ke beli. Duh, datang-datang euy. Ayo. Buru. Posisi. Ya, non mau ngajak lut. Sia rek karena buka aing lin. Oh. Awak kari oge aing teh jauhan buka jurus. Mana bijakeun ngaledek aing. Dek, barudak kelas aja. Terus mana tak euy? Sap. Lempuk. Geus wah wani aing. Jig, kemana boga ilmu gitu we? Bisa Guru atuh. guru bisa ha? Bah tablo. Ya kan juga yakin deh. Bakal boga sakti gitu. Wah, sama nya. Ya atuh. Ya bener banyak. Oke. Mana radio? Duh, baru dak teh lila yang engap dia mampu kalah. Buru bisa dikomentin jalan mana? Masuk. Mang beres. Beres? Beres. Siapkan alat biasa. Nah, iya ah. Belah mana gimana, Jack? Lah. Hadir ah. Ambilin gimana, Jack? Wah, lain ieu lain. Bah mana? Wah, ieu foto nama euy.
Wah, menyetik gimana buntut sate. Ini potongannya tuh. Ya. Oh. Assalamualaikum. Wah, Suprasun. Rampes. Mangga kalau bet Mang Bek, Sojek. Pak. Apa Abah, Abi, Bang? Pan Abah mah sakti atuh. Yes, Bang. Babi, Bang. Tong. Aji. Tong kaget. Kali sembilan. Iya, Bang. Gas. Maneh mata pengasihan yang bareng harinya. Minuman gitu. Kaget. Pan Abang mah sakti atuh. Ilmu Abah gede sih. Nuhun. Dia lamun dibawa ke cai malah nambah. Moana naon? Ini ke bawah modal, Bang. Moana naon di bawah modal teh 5 kali sapoe 5 modal ge teh. Beda di mulai. Nuhun bah ditampil bisa tadi ya. Ulah 50.000 atuh. Lewat M-banking we atuh. Atuh bah, siap. Nomor rekeningnya bah. 274 878. Kayak gigi euy uang urang euy bantuan ti desa. Pake heula eta. Kena nya Ini kayak digantian. Awas. bah atos bah. Boleh. Atosnya. Anjir mah ieu. Manjur pisan. Yang kitunya bah. Bah, Nuhun pisan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suksesnya, sukses. Cimarana? di dukun. Dukun mana teh? Bah tablo. Bah Tablo? Mana percaya? Heulah percaya Aduh. mantap. Urang ge katipu. Katipu naon? Ih, urang ge pantes di ditu kamari teh. Dibere naon pasti dibere jimatnya. Oh iya tah euy jimat tah. Mana? Hek buka jimatna. Baca aja. Ah, Mana nggak percaya we di dukun ge. tapi kieu euy jimat teh halus beureum. Buka urang naonan. Bang gawe aji. Aing naon? Kurang susu enak kene bro. Duit wa aing. Mana mah ada jatah? Oke, kurang ditarik. Kurang tarik ke dibere manehnya. Tablo. Tablo. Wah, Non maksud sia nipu ka aing. aya ha? naon teh? Balikeun duit aing balikeun. Tuh bisa. Mungkin bisa. Sikat ya, Jek. Ieu mah dukun palsu, Jek. Bocah gua aing Pelajaran dong. Sikat boleh pamaneh bae. Oh, wani aing sok. Kamu gak nyamu dulu. Udah deui sikat sok dulu. Oke. Siap buru lah. Oke, Jek. Sama lu buktikan Dukun palsu, Jek. Sok, jeung aing wani mah sok.
Pokoknya bah, duh. Duit wa aing. Diuk. Kudu deh tilu heula sah euy. Cut. Telepon deh. Bukan barang. Ya, duit prakerja euy pamere batur di. Maksud sia. Aing rek di Syam. Lainnya hansurinya. Naon ieu teh? Sia wani kain. Sikat ang. Aing kudu diberi jurus ieu mah pamanean. Sia wani kain. Nah, hafal bah abi bah. Nah, kumaha eta? Lah makan aku mah eta. Walaupun teu diberi bayangkeun mana di situasi ieu. Itu dialogku mah maneh. Kan berarti bisa orang. Halo, Endang.